Sampurasun. Sampurasun. Kiwari dulur-dulur nepangkeun dina acara kesunaan ieu simkuring pribados wasta pun Irawan Taufik alias idaman para wanita singkatan atau direncangan ku sapalih kanan kuring ya dipalih dia naon Tangan palih tangan nuwastana ieu Ajaka Nurmala anu linggih ieu ngageugeuh di Padepokan Paku Suci padepaan Paku Suci mohon. Tas itu tuh nu sapalih deui Kang Rahmat. Kang Rahmat ya Kang Rahmat sami dipalih dia teh sanes dinten ayeuna dinten naon eta teh dinten Sabtu Mingon Kaping genep April. kaping genep April 2025 ya urang ngadongeng ya mah ngadongeng ngabahas tentang kasunaan itu ai Sunda teh pan lega gitu luas sanes di Sunda wae di Jawa Barat gitu Sunda saur orang Belanda mah Indonesia Sundanese land gitu. Tah ayeuna mangga urang ngawitan ya urang naroskeun ya ka kasepuhan di dieu Padepaan Paku Suci. Kumaha mangga ya pangarsa perkawis kasunaan zaman kiwari cobi. Aduh, sate acana yang ngawaler. Kum kasadayana sampurasun Rampes. rekan-rekan AA sadaya-sadaya di mana we ayana nitih kana wancina ninggang kana mangsana anu langkung utami nama amit mimpi ka asihna Amin. Gusti Maha Suci wabil khusus ka diri-diri sadayana anu Amin. atuh ngudag kana mangsana urang metik ka nyaahna pamuga urang sadaya dina ridona kalawan sapaatna Kang Ibu besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saresna itu rada bingung dia teh nyarios di mana ngawitanana da itu asa di samar heurang Yeah. saparus-parusna gitu kan. Karena bios, malam mun aya renteng gitu. Nah, Sanek nahan saupami Gitu. Kang Irawan nyerenteng kumaha gitu kan. Iya dah aduh. Sarta Ada acana kesepakatan. di dia ngaguar hiji perkawis tangtos nangke urang paguneman padugdegan urang silih sinduk kadeueuh silih ka asih pamuga sing jadi kandel kaimanan kandel Amin. dina ngalengkah anu pamuga sing mawa barokah ka urang sadayana. Amin. Nepangkeun AA wasta mah kapungkur waktos ngadeg keneh Padepokan baheula makanya di Sumedang Padepokan Nurmala. Namun ayeuna kaleresan AA aya di Tasik tepatnya di Kampung Babakan Awi. Babakan Awi. Mohon Sinang Harja. Kacana kecamatan ya teh? Kecamatan Sukaresik. Desa Sukaresik. Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya nya. Nutup buku da aya Leres. paos itu Mohon. dina handeulem nunda dina Hanjuang siang. Mohon. Tangtosna aya pikeun ke sampeureun jaga mangsa Mohon. urang di teang. Kumaha pami ayeuna urang teang? Urang teang. Urang ayeuna. teang nya. Ulah jaga wae atuh. Jaga wae. Tah kitu mana. Kapungkur Saya. neuneun dina hiji wadah hiji tempat Mohon. dina hiji kendi mun teh mah dina Cupu Manik diteundeun nami Nurmala waktu saat di Sumedang. Terus. Da ai Nurmala mah milik orang Sumedang ayeuna Terus, aya di terus. Tasik. Iya. Baheula Padepokan ayeuna mah Padepaan. Padepaan mohon. Kumargi kieu upami Padepokan mah upami dirunut tina arti bahasa Padepokan pangadepan pangepokan artina teh artina aya kalimat pok di dinya aya nu ngadep jeung aya nu pok. Padepokan biasana ngajarkeun hiji perkara ngadepna jalmi teh tangtuna aya kabutuh kahayang anu tangtuna eta Padepokan teh mun ngudagkeun arti bahasa ngadepna teh tangtuna aya hiji perkara nu kudu dibuka cumponan gitu kan. kudu bisa nyumponan nya Bisa nyumponan geus boga Padepokan mah. Jadi saban-saban jalmi anu muka Padepokan dina waktu harita tangtuna geus niban kana ulung ku ilmu benernya gitu. Nah, ulung ku ilmu Jumar ku panal bisa. Aduh, jadi makom teh makom resi. Abot, Padepokan. Mohon. Mawi di dieu mah da Padepaannya. Padepaan. Padepaan.
Aya padepaan mah beda jeung padepokan. Di padepokan mah aya nu ngadep, aya nu pok, aya nu menta, aya nu mere, aya padepaannya depa we gitu kan. Padepaan tempat depa ngan insyaallah nu depa di dia duka cak-cak, duka muning, duka maung, duka meong, duka me, itu penting depa we di dia gitu kan. Nya, aya umumna mah nu sok depa mah maung sareng eta sareng muning. Sareng muning. Oke aya anjing sok depa gitu. Anjing maka aya tagog anjing. Tagog anjing. Oh, janten rupi-rupi atuh nu ka dieu nya. Alhamdulillah. Anu depanna ieu teh pasipatanana kaseudehan ku tangtosna ku sudut jalmi anu dongkap ka dieu mandangna kumaha. Upami ningalina ku kangewa pasti nu depa teh anjing. Terlepas tina najis naon anu dilakukeunana teu woleh tina disinggahan boh cara cirina. Itu komo buktina da mangrupakeun raragad jeung kageuleuh kakeun. Tapi upami dongkapna ka dieu ku rasa kemanusiaan tiasa oge sok sanaos teu gaduhna naon tiasa oge disebutna maung manusia unggul. Tapi upami peryogitan lagi gitu kan bade kalersan di payunan padepaan teh aya mobil mogok. Berarti ningalina teh urang teh gajah atawa muning bisa dipake tanagana. Jadi bisa ngagusur mobilnya nu guling. Manfaat terus. Janten tergantung situasi jalmi anu ningalina terus daina. Nu bae ku diwengkukeun ieu padepaan suci teh mangrupakeun paku suci puseur di dieu. Komi seueur wiramandala anu tos dibentuk salah sejenna wiramandala nu aya di Cimandala, Cikapol, Cibanu Herang, Cibrani nu aya di Raja Polah. Ieu teh cikal bakalna nami paku suci teh lalakon di eta patempatan gitu. Janten paku suci teh sabaraha hiji padepaan eta teh selain di pusatna di dieu teh kumargi paku suci teh nembe oge diadegeun teh acan aya 2-3 sasi meureunnan ieu teh nembe aya di Cibanu di Cikapol Raja Polah sareng di Cilagara Panjang tempat riung mungpulung terus aya dua ngalahirkeun dua gitu. Mudah-mudahan we sing langkung seueur kumargi bentenna padepokan sareng padepaan ieu teh aya ciri anu pasti nyaeta di paguyuban paku suci teu aya ketua, teu aya sekretaris, teu aya bendahara, istilahna sanes organisasi. Tidak ada terorganisir gitu. Tidak ada organisasi tapi paku suci teh mangrupakeun ciciren ciri. Ayana ais pangampih jeung ayana nu diampihan contohna upami urang dongkap ka Wiramandala ka tempat anu sanes ka imakan Wiramandala puseur paku suci itu aya Wiramandala sobat itu kan artinya kabuyutan itu kan. Jadi itu saha anu janten anu didongkapan kedah janten ais pangampih. Jadi kedah kerasa pilihan dongkap itu kan. Upami aya nu bade gaduh ngajudulan tah eta kedah janten penanggung jawab janten di paku suci mah teu aya ketua, teu aya sekretaris bendahara sajajar sauyunannya sareng gaduh vokal eta nu kedah tanggung jawab. Tangtosna upami eta vokal bagi diagungkeun atas nami paku suci kedah siap ngaluluguanana ieu di paku suci teh bentana kitu. Margi upami ningali tina nami ieu paku suci teh kitunya ai paku teh kan pamageuh. Ai suci teh bersih. Ieu teh jiga tangtosna aya nyambung sareng keimanan sareng katakwaannya. Leres. Gitu. Janten ari paku suci teh kawitanana ya sejarahna paku suci teh tadi nama ya sangkut pautna sareng kecamatan nu aya di Tasik Utara. Namun oge paku suci upami dicanak tina harti bahasa kan ari pa teh tempat. Tempatan gitu kan. Aya Parahyangan, Pajajaran, Padaringan, Padarincang jatuh tetep pak teh ngalambangkeun hiji patempatan. Ku teh di dieu dicanak tina kalimat kujang gitu kan. Atanapi kukuhna hungkul dipotong. Jadi tempat anu kukuh gitu kan. Nah, suci gitu kan. Ai suci teh nyaeta tina kalimat sumirat. Sumirat cahaya ilahi. Nah, jadi paku suci teh pami diartikeun jadi hiji tempat yang jalma-jalma anu kukuh karena janji cahaya caangna pikiran tina pancaran kata nabi kalam-kalam ilahi pancaran ilahi suci gitu. Nah, upami diudag kana harti materialistik materi paku teh kan pamageuh. Hari suci teh bersih. Jadi teh mageuhan hiji patekadan jalmi anu patekadan anu sae leres paku suci teh.
Nah, eta upami dialap tina harti bahasa sareng harti kata gitu, harti kosakata kata-kata tersirat tina paku suci. Iya. Nah, salian ku eta kan sok aya gitu kan, kunaon orang Sunda mah moal bisa dihijikeun kan. Da orang Sunda mah hiji na teh dina beda. Dina beda nya. Dina beda hiji na teh. Upami diudageun kana kalimat sepuh, upami kalimat saur Pak Ustad mah kan ari anu beda teh dat laisa kamisli saya dat anu beda-beda. Tah orang Sunda mah dat anu beda. Beda. Termasuk dat adatna teh dat ditdut. Dat ditdutna aya. Aya. Dat adatna dat adatan aya. Pokona mah kitu. Rupa-rupa we Sunda. Kumari orang Sunda mah aya paripaos kedah aya anu papalatuk. Nya. Bilih urang teu tiasa pindah cai pindah tampian kan mawi di dia pasti bakal beda. Orang Sunda mah ngahijina teh dina perbedaan. Nu mawi ulah osok asa aing pangrajana, asa aing pangbisana, asa aing pangnyaona, asa aing pangapalna. Da sagalupi perkara oge makna tina hiji kalimat, makna tina hiji barang, makna tina hiji benda tergantung intelektual orang, pemahaman orang, pengetahuan orang dina ngajabarkeun. Ngajabarkeun. Leres siloka tadi nya. Silo lamun teu kabuka. Jadi ngabukana pentennya. Ngabukana gitu. Jadinya leres. Janten ketika berbicara tentang aya jalmi nu sok marak kedawang cenah urang hijikeun orang Sunda, da orang Sunda mah hiji. Mau bisa ngahiji. Dina perbedaan. Gitu kan barareda. Berarti eta nu tadi hiji dina perbedaan teh potensi eta. Potensi sangat besar gitu kan. Memang leres eta teh kan aya paribahasa kieu. Kunaon orang Sunda nu ceuk bahasa umum hese dihijikeun. Sabab memang terah lagi terah raja. Jadi wararani gitu jeung boga konsep sarorangan masing-masing teh. Konsep itu upami motong punten. Kunaon orang Sunda alim dihijikeun. Nya, leres. Sabab orang Sunda mah jara di lumaku di alam teh surupaya teh tos aya di ngawitan tina ngalokat. Oh iya lokat kan, jagat. Janten kieu ngalokat Eyang Prabu Siliwangi imah tapi sanes Eyang Prabu Siliwangi mung imah paripaosna aya gambaranana. Aya raja hoyong gaduh putra anu hebat. Pami gaduh putra 12 teh dileupaskeun di leuweung jung arareunit. Tang kita kan uihna ti leuweung teh aya nu ngangge acuk maung, mawa kulit maung, mawa kulit mencek. Bahkan aya nu mawa kulit tangkal. Tah eta teh benten-benten hasilna ge. Nah, jadi aya penilaian ti masyarakat oh si ieu mah geuninganan gagah ngelekeun maung, oh si ieu mah geuninganan duka kumaha bet mawa kulit kai, tapi tong ditinggalian eta nu kulit maung jeung kulit kai leuwih hebat kulit maung tina sisi mana leuwih hebatna. Gitu kan janten teu sajajar sadayana ge nu jadi intina sadayana ge potensi gitu kan. Janten aya pariposna kitu tah anu bahaya. Kunaon orang Sunda sok dugdeg wae nyata ai nyarita nama urang ngahiji tapi kadang-kadang sok hayang jadi pamimpinna. Hayang munjulan batur. Nya moal bisa da dina hukum ngalokat oge. Hayang ngelehkeun batur malah. Hayang batur, hayang jadi urang pangasana, urang pangahengna. Ieu moal teh. Padahal can aheng deui. Can aheng datang aheng ketika nolak perbedaan. Bener. Gitu kan ari komunis teh, komunitas anu sarua. Berarti lamun rek nyaruakeun orang Sunda non bedaan berarti rek komuniskeun orang Sunda. Urang mah kan beda-beda. Tapi beda-beda eta justru lamun dilindungi eta napi diayomi itulah kesepuhan kan jadi sampurna kan. Sampurnana orang Sunda ketika ngahijina anu leutik jeung nu gede. Ayana orang Sunda teh ketika anu leutik jeung anu gede. Dihijikeun anu goreng jeung nu alus. Ayana beurang jeung peuting. Papasangan ieu teh sampurnana. Nu disebutkeun ngahijina orang Sunda nyaeta teu ngabeda-beda, sipulan jeung sipulan, teu ngabeda-beda beurang jeung payungan lah kitu. Sajajar. Nah, kunaon nya sok dugdeg we parasea can apa mun ilmuna eta. Urang ngahiji teh. Ngahiji naon gitu kan. Da urang mah geus hiji, orang Sunda mah moal bisa dipisahkeun. Buktina naon? Cobaan ayeuna ngahina ka orang Sunda. Hiji. Ayeuna kamari aya kajadian nu kasus ngahina di pom bensin, ngahina bankna tuh debt collector bank teh. Kan ayeuna orang Sunda nu beda-beda. Hiji. Ta eta hijina orang Sunda. Narika dicuna teh ku hiji perkara anu geus ngahina karena jati dirina.
Itu makana sok hayang seuri ketika aya jalma atawa kolot atawa anu kumaha wae sok menyebutkeun hayu urang hiji nang suayana urang Sunda mah geus sararudang. Justru manehna anu kudu melek mah nyata jalma nu hayang ngahijikeun orang Sunda. Berarti manehna anu misah gitu loh. Can ngarasa ngahiji teh. Can ngarasa ngahiji sehingga ka ditu nyalahkeun, ka dieu nyalahkeun, ka ditu ngabenerkeun, ka dieu ngabenerkeun. Tadi panginten yen ieu paku sarakan padepaannya, padepaan paku suci mohon. Di dia teh berarti kan tadi nyambung karena nyambungnya rungsung karena perihal panginten tadi seolah-olah ya istilahnya orang teh kedah ngawujudkeun tadi paku tehnya sesuai sereng hartos paku pamage ari suci teh kan bersih. Tah janten kagiatan teh naon wae diantawisna kitu di dia teh manawi di padepokan ieu teh. Kan kieu ketika berbicara tentang paguyuban tadi teh sajajar teh kan kieu orang Sunda mah kan kieu nulung kanu butuh nalang kanu susah nyaangan kanu poekeun ngantir kanu keungeun tugasna paku suci visi misina teh eta jadi upami aya nu dongkap poekeun hoyong ngayakeun acara urang cangan kumaha carana atuh ketika bade lumaku keung urang anter visi misina ngan eta. Jadi teu aya visi misi bentukna kegiatan orang-orang ngabudayakeun ngajaga mariksa anu teh ngaruat ngalokat ngarawat eta mah tos aya sadayana ge tugas masing-masing. Tapi anu nganter jeung nu ngajajab kan teu aya. Sedangkan konsepna yang Prabu Tajamalela momen dina kita baru gajaga ternyata insun madangan kuring datang jeung nyaangan kuring tandang nyandang kahayang teh lain kahayang pribadi. Tandang teh nyandang kahayang batur. Batur hayang kumaha terutama batur-batur berarti masyarakat. Nah, ini di paguyuban paku suci mah saha nu boga kahayang ketika kahayangna sesuai aturan nyata jeung konsep kasundahan jeung konsep paradigma kumaha carana orang Sunda atau tatanan buah budayana boh sagarupana jeung kamajuan Sunda dianteur eta konsepna teh jadi ningali naon kegiatanana teh nganteur kur kitu nya kitu we nu mawi di ngajajab jadi ngadugikeun kana hiji tujuan masing-masing nu hoyong didugikeun. Nah upami hoyong didugikeun teh kan ari ngajajab mah urang mah ngan sakadar marengan gitu kan kumargi karuhun oge ngan sakadar marengan marengan jadi kuring ngan cikanu surti atina kuring datang kanu rancage hatena berarti mun aya nu surti didinya ngan sakadar marengan ngancing teh marengan jadi hayang naon ieu jalma ieu nya kan teu kenging gaduh kahoyong urang mah nganteur nya disebutna teh suci leres teu gaduh kahoyong tapi nganteur karena jalan anu bermanfaat eta konsepna paku suci gitu tah sakitu pangintennya sakitu endahna ieu sajarah Sunda anu upami dikoreh sareng diguar kacida panginten ahengna nya margi ari ilmu Sunda maluhung disebatna ge kitu teu aya tandingna sanes agul da memang kitu kanyataanna margi dina bahasana ge kan seueur kitu nya luas aya unak anu asak usuk bahasa nah itu kaya raya kitu ku bahasana ge tah kitu panginten jadi keahengan sareng kamasuranana panginten podcast dina dinten ieu sakitu heula panginten urang tutup urang panjang ting gitu mangga panginten atuh sakitu urang dicekapkeun ku Sampurasun. Coba eta